Zaid zina kemudian dilaporkan. Setelah dilaporkan dipanggil ditanya sesuai jeung keputusan anak bahwa Zaid benar-benar melakukan zina sebab aya saksi opat anu sangat akurat. Menurut hukum Islam Zaid teh kudu dijilid lantaran goer muhson. Lamun muhson ranjang. Minimal urang nyaho hukumna bae heula sanajan urang cicing di negeri tercinta Indonesia nu lain berbentuk negara Islam. Demokrasi Pancasila. Tapi urang beragama Islam minimal nyaho bae hukum bahwa di undang-undang Islam Al-Qur'anul Karim ngajelaskeun ketika jelema zina goer muhson jilid 100 jilidan, rangket 100 rangketan, pecut 100 pecutan. Lamun muhson ranjam sampai konyet, sampai modar. Minimalnya hobe lah. Zaid bakal dilaksanakan jilidna poe Minggu. Diumumkan di tengah-tengah kota akan dilaksanakan jilid terhadap pelaku zina yang bernama Zaid. Poe Jumagring. Poe Jumagring. Cekamarikan lamun gering yuakharul jildu lil marad, tangguhkeun kulantaran gering. Tinjau heula geringna apakah aya harapan cager apa eueuh. Lamun aya harapan cager tangguhkeun datang ka cager. Ternyata ieu mah geringna sangat kritis. Harapan cager, stroke berat, lempang geus teu bisa, sungut menyon, dar geus teu nyahoeun lebah leungeunna lantaran teu akur urang maka sungut nya maka mata deui ka mata deui, bengkok teu puguh, stroke. Pemajikan anak nyana macan boga pemajikan setruk otomatis bawa ke dokter, cek dokter tidak ada harapan sembuh penyakit semacam ini. Saya telah beberapa kali, puluhan bahkan hampir ratus menangani penyakit seperti ini, stroke besar, tidak ada harapan untuk sembuh. Cek kamari lamun leuwih harapan pa ilam yurjaburu, harapan cager julida jilid cuman ulah dipecut 100 pecutan kepaeh. Kudu kumaha tuh? Neangan Manggaran Kalapa anu cabang-cabangna aya 100 atawa 50. Mun 100 sakaligus, lamun 50 dua kali. Lamun 25 kali. Segitu bae babari. Neangan 100 bae. Besa kali. Maka dilaksanakanlah jilid terhadap Zaid. Walaupun dalam keadaan gering, dilaksanakan make Manggaran Kalapa nu aya
cabangna 100. Zaid dijilid ku Al-Gojo 100 kali jilidan lantaran gering maka make manggaran kalapa atau korma nu 100 cabang sekaligus keur setru atuh dihajar nambah parah tadaing nama digusur ge rada bisa ku ari mah total ngagedeprak di dinya langsung dibawa ka imah sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan setahun ya ngarada ge setru berbagai-bagai medis berbagai-bagai tukang urut berbagai terapi dilaksanakeun ku keluargana Zaid Masya Allah aya keanehan nyana penting ngimpi naik ke gunung ti gunung terus muragkeun maneh ragag ka handap bulodog ka handap ku kaget-kagetna cager aya jelema ku kaget cager atuh aya loba Okos aya jelema teu bisa kieu kencing batu geus kieu ka ditu ka dieu ge geus luar biasa otomatis ka dokter kan ngantri di dokter teh geus daftar teh ngantri geus nyekelan ieu bae nya bobogaan geus kieu bae ngantri masyaallah mawa duit ngan 2 juta dianggap 2 juta teh selesai 1 2 3 4 nyana ngantri geus nyeri luar biasa geus teu katahan mun normal geus kagebrok di dinya kulantaran kehalangan ku batu jadi nyana tetep teu bisa bos kesang bareotan geus kesang bareotan barabayan wah geus teu puguh atuh ngaranna ge nahan kieu atuh aya nu tas kaluar ti jero diuk di hareupeun nyana bari geus leuleus ditanya bapak sakit apa nyana gering-gering nanya saya sakit kencing pak kencingnya apa kencing batu sama dong cakap sama saya sekarang bagaimana itu alhamdulillah oh sehat udah enak lancar alhamdulillah saya kira gue juga akan sehat terus dibagaimanakan dioperasi langsung sama dokter oh udah operasi iya enggak sakit enggak waduh hebat nih dokter iya biayanya berapa alhamdulillah 40 juta jadi nyana ngadenge 40 juta teh ngegeledag kaget what ki didinya ki didinya brot ku kaget-kagetna Masya Allah tuh barabayan dirinya dulu saja dengan pasien ku kaget kenapa waduh saya pingsan kedengar 40 juta bawa duitnya cuma 2 juta saya tapi alhamdulillah batunya waduh segede keleci ini kamu tahu nggak keleci nah ini segede keleci keluar apa itu keleci saya mau nggak tahu keleci acan di mana sih itu yang suka dimainin sama anak-anak kotrek oh gundu iya jadi saya sekarang alhamdulillah tak aya nuku ngadenge doang mahal kaget lantaran nyana mah duitnya 2 juta ge teh nginjem barang ngedenge 40 juta kaget aing ngadenge di operasina we sakit enggak wah enak deh jangan tuh enggak bisa tuh dokter ya mau ngadenge 40 juta pingsan buat tuh ngagolengan alhamdulillah cager karena mantak aya cager ku kaget ieu sarua naik ieu mah mimpi naik ke luhur gunung juraga gua kaget karena ragang teh pae hasan aing bruk we kan cager okos jelema was-was
jelema waswas setan walhan digoda ku setan jelema ngahajang ngahadir-hadir ngeunah beda henteu balik deui ka fikih we nya teu waswas ieu mah waswas fikih nyana lamun ngalawudu bogu ku cupraka nawa itu parah nawa etuan bae datang ke beak buraso kula boga babaturan waktu mazanten di Garut urang Karawang urang Karawang ieu mah mali bejakeun ngaranna hirup keneh nyanana hirup keneh janana eta lamun ngalawudu teh mimitina biasa auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim biasa ka sungut jeung ka irung mah normal asal kabeget nawa itu terjadi tak kayak mulai dari auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim biasa kasungut ka irung normal kayak kabeungeut nawa itu terjadi ku budak ditonton ku budak termasuk kula ge nonton aju mundur nya teh bangsa sameter tetap aja itu encan jadi mundur deh 2 meter itu encan jadi kadebe datang ke 10 meter mundur teh 100 meter 10 meter engke lompat ka itu ka buak muawa itu tempat di Zohor datang ke hampir asar nawa itu nang Karawang eta jadi tontonan eta konon nyana geus ka kiai ka mamana terus teh cager akhirna aya nu ngabejaan ieu mah babari nu kos kieu mah lamun nyana keur ngalawudu tah jorogkeun ka dinya ka kula bulu cager ge dilaksanakeun nyana keur ngalawudu di kulah nu rada gede gitu tah so ulah nyaun nyana ulah be kaget maksudna be kaget dijorogkeun bujubor kaget bos sia kaget cager was-wasna pindah ka nu ngajorogkeun aduh geus macem-macem Naeta Ki Zaid kaget ngimpi ragag ti luhur gunung tapi ternyata horenganan ngimpi membawa hikmah. Ternyata Ki Zaid setahun hampir 2 tahun cageun nu tadina geus dijilid make barang bang atau make manggaran kalapa jadi kira-kirakeun bakal moal kuat. Sebab lamun dijilid 100 jilidan tengke besi majarkeun paeh ku sebab dijilid jages parah jasa geringna sedengkeun dina agama mah ulah aya ngabeung beratan jaca Kangjeng Nabi bu'itsu bil hanifiyati sama kaula teh diutus ka alam dunia mawa agama anu hampang anu ngeunah geus lamun jelema gering dipaksakeun jilid paeh kenyana ulah geus bae make manggaran kalapa nu sapur 100 sakaligus ceker geus kan aman walaupun rada parah aman teu paeh ku sebab dijilid dianggap moal kebal 5 ye ku panyakitna sebulan 2 bulan 3 bulan paling lilana 6 bulan cak urang kan teu nyaho cak Allah diperkirakeun bakal paeh ku penyakit ternyata setahun 2 tahun ngimpi ragag cager. Ieu kumaha tah hukumna nyana geus dijilid dengan jilidan anu dianggap sangat ringan asal dilaksanakeun bae lantaran nyana gering diperkirakeun moal cager tapi ternyata cager ieu kumaha apa jilid deui apa ulah ieu jadi masalah ieu kosti teu entak di dieu dijelaskeun fa'in baroha maka lamun cager Zaid tina jilidan anu tadi maka ajzahu pukulan sakali anu aya 100 cabangan eta teh ajzahu nyukupan cukup bae geus teu kudu dijilid deui cager teu kudu dijilid deui selesai geus
Masya Allah, hampang agama mah. Emang agama Islam berat atuh hampang. Salat nangtung mun bisa. Teu bisa diuk, teu bisa diuk ngedeng, teu bisa ngedeng nangkarak. Kiceup, teu bisa kiceup geus bae. Siapkeun. Atuh geus bisa kiceup-kiceup baca mah mal kebal deui. Tetep salat sabisa-bisa urang. Urang sehat, wudu. Ternyata teu sehat urang, tayamum. Ternyata urang sehat ngan eueuh cai tayamum. Urang sehat cai aya ngan urang di penjara tayamum masalah. Babari agama teh asalnya doang, mantak perlu na ngaji katinya. Ketika urang di rumah sakit, wajib sholat ya normal. Sedangkan lelempangan kan teu meunang ku dokter teu meunang kena cai. Jaba, ieu bobogaan diselah. Kan mawa najis. Bacana teu kudu salat cak saha. Sia kudu nyieun kitab anyar. Nyieun kitab anyar atuh. Salat bae madep kiblat. Lamun urang bisa madep kiblat di rumah sakit, salat naon li hurmatil waqti. Bari ngeden we kieu geus. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaati li hurmatil waqti. Ulah make mustaqbilal ka'bah lamun henteu. Lamun urang madep mustaqbilal li hurmatil waqti. Allahu akbar. Langsung we ulah make Allahu akbar kabira li hurmatil waqti mah langsung we bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil ulah maca surat-surat aca. Tah ente lamun hayang ringan salat gering. Subhanallah, Allahu akbar, sabisa-bisa bae di ngaran nggoler. Subhanallah, jadi bari urang mikir subhanallah, subhanallah, terus sujud. Jalan mana kitu-kitu bae, li hormatil waqti. Atau di kapal. Urang salat di kapal, wudu. Mana aya cai di kapal? Eueuh cai. Mawa bae tuh dihandap, hayang dibabuk sia ku pilot. Mau ember buat apa itu? Buat wudu, gak boleh. Waduh, bawa ember kalau ada 100 ember. Tuh benar. Aja ada orang mau lebu, itu diinstruksikan. Gua agama kita mau lebu. Dia datang nyon, itu orang ke waktu zuhur sholat lagi. Buat orang ayah umur bahente. Engke bae, di mana orang dek sholat, ayah cai pakai cai, nah kan lebu. Ika di kapal cai lebu kumaha tuh salat dihormatil waqti bae di kursi bae sholli fardhu zuhri ulah dijama salat dihormatil waqti mah ke dijama zuhur jeung asar deui maju berjamaah ulah dihormatil waqti masing-masing salat dihormatil waqti berjamaah mantak kudu nyaho lebah ge wari tayang merenanannya mimpin di masyarakat salat tasbih berjamaah di mana atuh salat teh aya nu sunah diberjamaahkeun aya nu teu sunah diberjamaahkeun hukum teu sunah diberjamaahkeun jatuhna engke kana makruh naon atuh aya aturanana tahajud berjamaah teu kira-kira tahajud berjamaah apa pernah Kanjeng Nabi salat tahajud berjamaah jan teu mata kudunya lebah. Wih, cina itu mau pasantren hebat kiai. Kudaon tahajud ge berjamaah. Sekian mah hebat meureun. Sintre kabok. Dua hebat ke tahajud berjamaah, salat tasbih berjamaah. Lain kitu atuh. Kudu jahol lebah aya kitabna. Urang mazhab Syafi'i deuleu di mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dulu di mazhab Maliki aya lebah-lebah na mantak teu bermazhab teu puguh bermazhab abeh jelas geus urang lamun mazhab Syafi'i tahajud ulah berjamaah begitu didesak aya tah anu nyampekeun bah katanya pengajian Ki Uci mah tahajud ja enggak boleh berjamaah anu nyampekeun ka kiaina wah kok Ki Uci begitu amat ya nyana datang ka dieu aya utusanana datang ka kula nyana ngadaikeun ngaji meureun di dieu ta muridna ta deui muridna endahan ngadaikeun ngaji di dieu cek aing ulah nyampaikeun ka dieu diutus deui ka dieu diutus ngobrol jeung kula tek
ujung-ujungnya ini mah mendidik anak aja kata dia biar supaya mau ujung-ujungnya kos gitu mendidik anak atau sih nggak didik teu ecreu gelok ulah tuh kudu Jawa lebah kos di Yogyakarta para dosen ngawajibkeun zakat tina gaji akhirnya langsung hasil bahsul masail para dosen di Yogyakarta kemudian dinasionalkeun jeung universitas-universitas lain teu mamawa kiai hanya universitas nyaho kula kudu dibejakeun mah nyaho kula awal-awalna diusulkeun ka negara jadilah keputusan wajib gaji wajib zakat kok heran make aturan mana sih gaji kudu dizakatan gaji mah teu kudu zakat teu kudu zakat mah zakat mal zakat tijaroh zakat fitrah eta zakat ngaranna zakat hewan eta zakat ai gaji mah teu kudu cenah 1 miliar teu kudu dikeluarkeun zakat teu kudu gajina cenah mah 10 miliar gaji naon 10 miliar presiden ge henteu yang presiden gede gajina leutik mantak ai embung jadi presiden leutik gajina leutik gajina DPR emang gede gajinya leutik bupati emang gede leutik kok jangan bisa hidup mewah disitulah ada apanya itu tinggal gitu baik tanyalah kepada rumput yang bergoyang itu kurang gaji aja leutik tapi kok mewah mobilnya mewah dan lain-lain sebagainya ada apa di dalamnya tinggal gitu baik mantap ketika aya DPR mewah nanawana mewah hajunya bagai mahkula deh mah dianggap lagi takut liang tai namun aya DPR susah karak ini teman gua baru mah tah yang dibere komo leutik mana naon siapa suka jual tungtungan tuh gitu ukur kurang aya sabaraha sia gajina geus ka ukur kan jadi setahun sabaraha kok mewah amat si mobilna berarti naonan di jerona tak gitu berarti tidak melaksanakan tugas dengan seutuhnya cuma eta mah kiai anu wajibna gaji mah pan aya sampingan-sampingan dianggap sunah tali neraka teh mah lain sunah kitu bae pokona mah fa in bara'a jazahu muncagir zaid cukup pukulan anu pernah dilaksanakan 1 kali dengan 100 cabang. Masya Allah hampang agama urang wajib ngazakat fitrah soteh lamun boga maleman lebaran teu boga teu kudu ngazakat Masya Allah babari jasa urang wajib soteh puasa Ramadan lamun kuat lamun teu kuat teu kudu puasa ji emang berat di mana jatuh berat teu naon puasa datang ka zohor doang kuatna ti zohor mah kaditu geus ngap-ngapan buka sia buka geus ulah hese-hese moal tanggung jawab ke di akhirat di hadapan Allah begitu kiamat ke dipanggil cak malaikat saya mencatat dia sampai zohor doang nyana bebeja ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu saya waktu itu kan puasa sampai zohor tapi kan saya dikasih tenaganya olehmu ya Allah sampai zohor doang jadi kalau saya dituntut harus ke neraka saya akan nuntut lagi kepadamu ya Allah wah balik nuntut dah ya tuh main tuntut-tuntutan ada jeung Allah iya tuh pan nu mere tanaga Allah anu nita puasana Allah cak Allah puasa sia nu mere tanagana Allah aju ku Allah diberena datang ka zohor doang ih atuh bukan geus Allah maha tahu. Oh, cak Allah, aku tahu malaikat bahwa aku memberikan kekuatannya pada orang tersebut sampai zuhur. Sudah, walaupun sampai zuhur surga. Ke surga. Mantak bisa anu ngeleput, ngerokok, bulan Ramadan zuhur. Nah, kalian. Aduh, tambah kuat tentang ngerokok ngeleput bae. Masya Allah. Babari. Agama memang hese nu mahal ge hidayah ieu mahal nabi teu bisa mere hidayah komo wali teu bisa komo bangsa urang mah Allah
innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Saenyana anjeun Muhammad la tahdi man ahbabta, moal bisa mere hidayah anjeun Muhammad ka jelema anu ku anjeun dipake ka cinta sanajan aki maneh tetep moal bisa Muhammad. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah nu mere hidayah, nu bisa mere hidayah. Langsung nangis Kanjeng Nabi nuluy. Aki sorangan nu ngurusan eta tah teu bisa mere hidayah. Mantap kiai nyampaikeun bae. Aju kebenaran teu nuturkeun kiai ulah marah. Sia ngaji di aing sabaraha tahu. Aju sia teu daek ngajeding amat sih sia ieu. Atuh ulah nyampaikeun bae. Ulah sok aju mamarahan diturut teu diturut urusan itu. Atuh eta mah Kanjeng Nabi enoh terus bae dakwah teu ditaluturkeun masalah. Seluruh para nabi atuh kitu bae atuh komo deui urang sakadar ngajak nyana daekeun alhamdulillah teu daekeun teu ngalaksanakeun alhamdulillah teu masalah nyampaikeun bae sih teu masalah teh urusannya teu dibere taufik teh ngaranna tuh ulah berat-berat. Waalaikumsalam enon saya doakeun kiai kreditan kula ieu supaya kabayar pugu aing ngocoprak bae haram ngridit haram minta doa anak aing. Aja kudu kumaha didoakeun bae atuh geus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beres. Atuh deui kumaha deui ya gos kitu jelema batu. Aing ngocoprak bae haram, nya ngaji deui ka dieu minta doa anak aing deui. Atuh masalah urusan jana atuh batu. Jadi hampang agama mah sebenarnya emak berat tuh hampang lain lalagaan nu mahal ge nu berat hidayah. Masya Allah. Lajilda piharin wa bardin mubritotain ulah dijilid zai dalam kayaan terik anu panas luar biasa. Di urang mah panas teh biasa bae. Sebab urang mah jalur garis khatulistiwa. Biasa bae di urang paling jago 30 derajat, 35 secara. Tapi kan di Mekah mah 40 derajat, 45 sampai 50 derajat. Lain lalagaan pan eta. Beuh, pohara. 2 tahun ka tukang kapan di itu di mana di Yordan belah itu setik teh di Dubai atau 50 derajat pan jelema di jero bae di Kuwait di jero bae karyawan komo orang Indonesia di jero kamar bae di jero ruangan pakai AC eueuh nu keluar leumpang golepak leumpang di Kuwait 2 tahun ka tukang eta ku panas. Nah, andai kata terjadi cuaca panas anu pohore luar biasa, wala jilda ulah dilaksanakeun jilid ku panas anu pohara. Atawa tiris anu pohara. Wah, urang lamun ke Mekah keur tiris. Parah tirisna teh. Eta mah tiris hese jasa di bajuanana urang geus make baju. Ngus pakai mantel, ngus pakai jas, tiris parahnya sama Madinah datang ke gartihan tiris teh. Sehingga sholat di Madinah tita kajar rokok askar embungeun yang di luar bae abeh bata poe nyorot. Hayang kasorot ku panon poe di luar tanu mantap di luar dilegaan ge eta teh jang musim tiris. Jang musim tiris hayang kasorot ku panon kosong masjid di jero. Tiris jasakan di jero masjid teh. Komo asena dipasang mah teu dipasang ge tiris. Nu mantap hayangna di luar bae kasorot ku panon poe. Urang Indonesia mah tiris teu tiris hayangna di luar bae. Di luar bae nya mah watak beureum mah. Li kaya nu tiris pohara. La jilda ulah dijilid. Masya Allah rapi jasa besi engke kitu kejadian paeh keur mah panas aju dijilid paeh besi engke dianggap ieu ku sebab dijilid paeh padahal ke ku panas Pak. Ulah kan jilid mah lain kudu paeh kan rangketan doang eta mah ongkos nembak manuk
Orang nembak manuk bismillahirrahmanirrahim cet kemudian ragak kena pangpang haram sebab naon besi nyana teh paehna ku sebab ngadu jeung pangpang blok haram lamun terus ka handap terplok ka handap masalah tapi lamun kena pangpang gede boetek blok haram sebab naon besi paehna kena pangpang kus gitu tah masya Allah jadi aya aturan-aturan anak wa iza jalladal imam bimaradin andai kata saya dalam keadaan gering tapi ku nagara tetap dijilid bae padahal ke gering ai prak paeh nyana paeh Zaid stop brak kemudian akan dilaksanakan sanksi jilid 100 jilidan walaupun aturan mainna ulah dijilid lantaran gering tapi cek negara jilid baik abis selesai jilid penangguhan begitu dijilid baik kumaha negara tah apakah memang kena sanksi fala domana teu kudu kena sanksi negara ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim atau penangguhan tosot eta manusiawi keur gering ulah beusi paeh ieu mah kabeneran laksanakeun bae paeh oge eueuh masalah wa iza jalladal imam biharina bardin dina waktu panas jeung tiris anu pohara ulah dijilid kebenaran imam menginstruksikan jilid abis selesai ternyata bener bae tas jilid boy fala domana nas nuturkeun nas Imam Syafi'i menang yokot tidak hadis kangjeng Nabi urang teu kudu katempuhan negara tuh berarti atuh fa yaqtadi anna ta'khir mustahabun berarti atuh ayeuna mah kanyahoan ngaiktidho bahwa cek tadi aya penangguhan ieu penangguhan sote ngan sakadar mustahab zaid gering tangguhkeun cuman sunnah jadi berarti andai kata dipaksakeun dijilid masalah rame ngan teu dilaksanakeun kajian asalnya ho baheula asalnya ho baheula kitabul qadzaf wallahu a'lam